Katilu atanapi rokaat kaopat makan repeh rarehe kabeh imam maca Fatihah makmum oge bareng makmum oge maca Fatihah nya orang balikan deui lamun dina 2 rakaat pertama khususna dina salat anu bangsa bedas model maghrib isya atanapi subuh tara maghrib isya we di mana-mana imam maca Fatihah maka makmum mah sunatna naon isma non isma teh ngarungukeun ngupingkeun repeh we makmum mah dengekeun bacaan imam dengekeun Fatihah imam nalika imam maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim maka makmumah sunatna repeh perhatikeun kupingkeun bacaan atanapi Fatihah imam dalilna nu tadi teh wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu eta la'allakum turhamun di mana dibacakeun Quran di mana anu maca Quran fastami'u kupingkeun wa angsitu regepkeun perhatikeun ya la'alakum turhamun supaya menang rahmat di mana beres Fatihah amin imam maca surat nembe makmum maca Fatihah. Eta dina rakaat nu 2 rakaat pertama, rakaat kahiji, rakaat kadua. Tah ieu mah caritaan keur dina rakaat katilu atanapi rakaat kaopat. Pan rakaat katilu rakaat kaopat mah repeh kabeh bareng maca Fatihah, imam maca Fatihah, makmum oge maca Fatihah. Kumaha lamun kajadian si makmum teh lebih dulu beres Fatihahna daripada imam jadi makmum geus waladhdallin teh can ruku keneh wae ning imam can ruku keneh wae lila malah kumaha ta didinya pikeun makmum sabuat atanapi selama menunggu imam beres maca Fatihah sementara urang sebagai makmum geus ti heula beres ceuk parun yusanu disunahkeun lima mumin pikeun makmum parogo anu geus beres si makmum minal Fatihati tina maca Fatihah anu geus beres ti heula si makmum minal Fatihati tina maca Fatihah fisalisati dina rakaat katilu awir rabiati atawa dina rakaat kaopat ngaclok beresna teh qoblal imami memeh imam macan anggeus can beres sunat naon pikeun makmum ayastagila maka sunat katungkul si makmum fokus bae si makmum selama menunggu imam beres maca Fatihah selesai Fatihah maka makmum salila eta fokus katungkul biduain ku ngadoa maca doa pihima dina eta rakaat katilu atanapi rakaat kaopat jadi ulah repeh wae ulah ngadoa we didinya kesempatan aja